Mitra-mitra pemiratup dongeng Mang Guru saluyu jeung anu geus dimusawalakeun jeung Aki katut indung bapana isuk-isuk keneh Jang Surya katembong geus tatahar sumanget pisan kaca mobil anu rembes alatan kaibunan dielapan ku anduk leutik mesina geus ngagerung dihaneutkeun rem ban jeung sajabana geus diroris kalayan apik tur taliti. Kang Japra jeung Nyi Ipah nalingakeun tina kaca imah aya anu nyereset kana hate Nyi Ipah jadi ras inget ka jenat salakina mangsa keur aya nya teu jauh beda sok itu jenat Kang Udi oge tapekan jeung api kana pagaweanana kabawa lamunan tetempoan Nyi Ipah jadi robah Jang Surya ngadadak robah wujud jadi jenat Kang Udi anu keur sura-seuri bari gugupai ka dirina. Hatur nuhun Kang Udi parantos kersa janten bagian tina kahirupan abdi didoakeun masing bagja di kalanggengan kitu garentes hate Nyi Ipah teu karasa cimata ngabarebei ngalembereh mapai pipi Kang Japra anu ti tadi nengetan paroman pamajikanana gancang ngadeuketan. Kunaon Nyai bet ceurik kitu geuning saupama teu ridho Jang Surya kudu ngalaman susah nyiar kipayah mah keun ku akang urang carek da akang oge sanggup keneh beri pikeun ngabiayaan anak urang mah tanya akang ka Jang Surya leuwih ti ka anak sorangan akang teu nganggap anak tere ceuk Kang Japra kituna teh bari ngusapan sirah pamajikanana. Sanes kitu Kang abdi mah mung emot ka jenat bapana. Lamunan Nyi Ipah buyar sapada harita ngadenge kekecapan pamajikanana Kang Japra ge jadi milu sedih cimata dak dubadakan nyalangkrung dina kongkolak matana luk tungkul semu ing sreuk-sreukan. Nya doakeun we sing bagja di kalanggengan nyanyi kur sakitu anu kedal tina letah Kang Japra anu saterusna mah ngoloyong ka dapur siga anu hayang nyumputkeun rasana langsa anu ngawujud jadi cimata. Pak, abdi angkat heula nya. Cek Jang Surya semu ngagorowok gura-giru Nyi Ipah nyusutan cimata koloyong keluar Jang Surya gancang nyamperkeun rek sasalaman. Abdi angkat heula nya mak doakeun ku nah masih ge anu tos nangis. Omongan Jang Surya jadi ngagilek alatan nempo anu ngembeng herang dina panon indungna. Lain cerik mamah ugo bieu teh keur nyiksikan bawang beureum cek Nyi Ipah maksakeun seuri anu nyumputkeun ka peurih jeroning ati. Abdi angkat heula nya mak ari bapak ka mana kitu? Nya sok we rek mangkat mah bapak mah keur kecai ati-ati mawa mobilna nya tong babalapan cek Nyi Ipah teu weleh ngingetan. Mitra-mitra pemiratup dongeng Mang Guru Jang Surya ngan saukur unggut-unggutan sanggeusna amitan pikeun anu kasakitu kalina celak kana angkot geuleyeung ningalkeun buruan dianteur ku kecelakna cimata indung anu pinuh ku pangdoa. Nyorang jalan pakampungan waktu harita jauh bedana jeung jalan pakampungan 20 tahun anu kalarung. Harita pangwangunan jalan di pakampungan geus hade lajuna kendaraan ngakeleser sok sanajan ngan saukur jalan aspal biasa teu di hot mix siga di kota. Lajuna angkot anu dibawa ku Jang Surya tuning alon da bubuhan acan pinuh ku panumpang klakson disadakeun unggal pasang rok jeung angkot anu sejen tandaning silih ajenan. Sanggeus aya kana sawatara lilana angkot anu dibawa ku Jang Surya geus pinuh ku panumpang geus kitu mah rada nyemprung meulah balewirna patali marga anu geus asup ka wewengkon pakotaan. Duh, kenaon ieu mah angkot teh nya raresik ya pasareungit ceuk salah saurang panumpang ngareret ka panumpang sejen anu pahareup-hareup jeung manehna. Nya mata kuring mah lamun teu buru-buru mah sok ngahaja we ngadagoan angkot anu ieu ceuk anu diajak nyarita ngabenerkeun. Ari panumpang anu sejen mah ngan saukur unggut-unggutan tanda sapuk kana eta pamadegan. Ngan asa mangherankeun ieu angkot teh geus leuwih ti 30 taun ti keur aya keneh jenatna Kang Udi tapi balagar keneh malah mah siga anu weuteuh
pan ari anu batur mah geuning geus garanti cek anu sejen milu nyarita. Wah nya apik we meureun ngurusna ieu mah cek anu sejen deui. Rea jalma anu kataji ku angkot Jang Surya. Laju angkot geus rada deukeut ka terminal. Angkot anu sajurusan jeung angkot Jang Surya mah lajuna beuki nyalamprung lir anu sieun tinggalin ku waktu. Tapi ari Jang Surya mah sawajarna wae mawa angkotna teh teu ulah inget kana amanat indungna anu ngawanti-wanti sangkan Jang Surya teu babalapan. Teu sieun beakeun panumpang ku angkot anu sejen Jang. Geuning batur mah sakitu nyalamprungna mawa angkot teh ceuk saurang lalaki anu geus rada umuran anu harita diuk di hareup pagigir-gigir jeung Jang Surya. Rezeki mah tos aya nu ngatur Pak Haji. Saur pun biang oge anu namina rezeki mah moal nyangsang dina ti koro batur. Sajabina ti eta pan abdi teh nyandak panumpang anu araya nyawaan. Mangka abdi kedah tanggal waler saupamina cilaka alatan abdi kekebutan pangentan kumaha Pak Haji cek Jang Surya ngahajikeun ka eta lalaki anu tina dangdanan mah memang siga dangdanan haji. Aya rasa kareueus dina hate panumpang anu ngadarengieun kana omongan Jang Surya. Tetela teu sakabeh supir angkot tujuanana ngan saukur ngutamakeun duit. Lajuna angkot Jang Surya beuki deukeut ka terminal. Kira-kira 20 meter di hareupeun angkot Jang Surya hiji beus nyemprung tarik ka Cida. Di hareupeun eta beus rada nayated hiji truk anu keur muat keusik. Beus siga anu embung tinggalin waktu ngadius nyiap truk asup kana jalur jalan anu keur dipake ku angkotna Jang Surya. Allahu Akbar, awas! Jang Surya pohara reuasna. Panumpang awewe pating jarerit. Kadenge panumpang dina beus oge pating garawak bakat kureuwas sabab jarak beus jeung angkot Jang Surya anu keur dina kaayaan pahareup-hareup ngan kari 2 meteran. Eueuh jarak pikeun mengpar cekit boh sorak rem tina angkot Jang Surya. Pon kitu deui rem tina beus disada tarik pisan. Alatan supir-supirna nincak rem sabeakna. Jarak anu geus kacida deuketna dina kaayaan beus anu keur kacida tarikna. Rem jadi kurang gunana, beus masih keneh nyemprung rek nabrak angkot Jang Surya. Allahu Akbar! Jang Surya jeung kabeh panumpangan saukur bisa pating garawak bari mereumkeun panona lir anu embung nyaksian kana kajadian anu keur karandapan. Sanggeus sababaraha kedapan kabeh barenta deui asa heran sabab teu karasa aya tabrakan. Ngan gebeg sadaya ngagebeg anu saterusna mah bararengung sabab nempo beus anu tadi rek nabrak angkot anu keur ditumpakanana geus aya di tukangan angkot Jang Surya. Mitra-mitra pemireup dongeng Mang Guru, supir jeung kenek beus tarurun atara pisan beungeutna anu sarepa barengong ditenan beus jeung angkotna Jang Surya. Kabeh kacida teu ngalartina ku eta kajadian. Ari Jang Surya mah teu kungsi turun, harita keneh maju deui sawajarna. Alhamdulillah ya Allah salamat. Nya ngan teu ngarti teuing kumaha kajadianana ieu teh. Precok panumpang dina angkot Jang Surya alatan ngarandapan kajadian anu hese dihontal ku akal. Ari Jang Surya sarua teu ngartina beuki dieu karasa ku Jang Surya asa beuki loba kaahengan anu aya dina angkotna. Mitra-mitra pemireup dongeng Mang Guru, panon poe keur meujeuhna moreret hawa pakotaan kacida nyongkabna
harengheng gerungna mobil awor jeung sorak klakson ti ditu ti dieu. Dina kaayaan kitu sababaraha urang jalma ngarariung dina sasaungan anu pernahna aya di sisi terminal anu ngahaja dijieun pikeun pangcicingan supir angkot dina mangsa nungguan panumpang anu rek baralik ti pasar. Saurang jajaka kasep anu tayalian ti Jang Surya adeukeutan eta riungan. "Mawa naon ya?" cek salah seorang di antara anu ngariung ngareret kanu anyar datang. Tah ge hukang, hareuneuit keneh, cek Jang Surya. Kituna teh bari nunda keresek hideung di tengah-tengah riungan. Kabeh supir kacida raresepeunana ka Jang Surya teh sifatna anu balabah tara koret mun boga milik. Meh kabeh cugceg kana gehu pamere ti Jang Surya, pating balawak siga anu nikmat pisan. Jang Surya oge sarua milu ngadahar. Da maksudna dibawa ka anu keur ngariung teh ngarah ngadaharna babarengan. "Soma, Udin, Kardi," cek saurang lalaki anu geus rada umuran tapi anu tina dedegana mah masih keneh keker namprakeun leungeunna. Eta lalaki teh tayalian ti si Jarot anu geus kawentar ngawasa eta terminal. Sararea geus surti sungsong marere duit. Jang Surya oge sarua mere duit ka si Jarot. Canggeus mere duit mah Jang Surya ngaleos ngadon cicing dina jero angkot. Ke, ari si Ikim ka mana nya?" cuk si Jarot ngareret ka anu keur ngariung. "Geus eureun Kang, teu kuateun geus kolot teuing beureunan. Tuh diganti ku budak itu, ngaranna si Surya," tembal salah saurang supir. Bari curugna nunjuk ka palebah Jang Surya. Teu baleng koplok teh," cek si Jarot kukulutus bari gancang nyamperkeun ka Jang Surya. "Waduh, rek naon ya oi? Asa melang kuring mah," cek salah saurang supir ngareret ka baturna. Anu sejen sarua kawas anu milu mang hariwangkeun. Ari anu dipikahariwang namah jongjon wae ngabaheuhai dina jok angkot dina kaayaan mata anu dipereumkeun. Babal, buka sia," cek si Jarot ngetorokan kaca mobil. Jang Surya ngagebeg gancang mukakeun kaca jandela. "Duit," cek si Jarot ngasongkeun leungeun semu nyorongot. Pan bi atos Kang." Geus anu poean mah. Pan sia mah supir anyar, jadi kudu mayar heula ka aing 200.000. "Har, pan abdi mah mung naraskeun Mang Ikim Kang, janten teu kedah mayar deui," cek Jang Surya protes. "Naon? Ya, ngeunah we sia. Pokona mah sakur-sakur supir anyar kudu mayar heula ka aing 200.000. "Aduh, kumaha atuh Kang, da teu gaduh artos sakitu mah. Ditungtut we atuh nya Kang." Rek ngaheureukeun ka aing nya sia teh. Teu beda we jeung anu jadi bapa sia mah," cuk si Jarot ngaranggem ka meja Jang Surya tina jandela mobil. Jang Surya ukur pasrah teu wani ngalawan ngan asa aya anu teu pati kaharti ku Jang Surya. Nah si Jarot bot nyabit-nyabit bapana. Ari supir-supir anu keur ngarariung ukur nempokeun pinuh kahariwang. "Rek bayar moal sia teh hah kehet," cuk si Jarot nyentak. Ranggema dina baju Jang Surya beuki tarik. Mitra-mitra pemirtup dongeng Mangguru. Dina kaayaan kitu samemeh Jang Surya nemalan ujug-ujug serelek cepret. Kaca jandela nutup ku sorangan anu balukarna leungeun si Jarot kacepet tarik pisan. Wadaw. Si Jarot koko wowongan cekelan dina baju Jang Surya nepi ka leupasna. Jang Surya ngagebeg tapi teu bisa kukumaha ukur bisa nempokeun si Jarot anu keur peperengkelan. Supir anu keur ngarariung pating curing hak melang ka Jang Surya anu disangkana geus wani ngalawan ka si Jarot. Wah, lepaskeun aing sia babal, cek si Jarot sosorongot. Kituna teh bari peperengkelan nahan ka nyeri dina leungeunna. Serelek kaca jandela muka deui. Leungeun si Jarot bisa leupas tapi can mah si Jarot sesentak deui. Wuk jebron, panto mobil muka satarikna nangalepisan ngababuk banget si Jarot. Bareng jeung ngagoakna awak si Jarot ngajengkang kana aspal. Si Jarot ngoneal hudang bari nungkup bibirna anu ngadadak jantowor. Wah, kurang ajar sia, wani ngalawan ka aing sia teh ha. Turun sia koplok turun. Kabeh anu narempok kacida dareuwasna
Ari Jang Surya mangan saukur puluhak polohok bari anger cicing di tukangan setirna. Geus Kang Gos, cek salah seorang supir nyeklan pigelangan si Jarot. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, tapi si Jarot lain careken, batan ngagugu malah hiu ceku. Nyiku ke kemplong anu ngagenggereuhkeunana. Anu disiku moyongkot nyeklan beteung, anu saterus nama gancang ngajauhan si Jarot. Keluar si setan, keluar! Cek si Jarot sesorongot. Itu nate bari brak ngajejek lampu hareup angkot Jang Surya. Jang Surya ngan saukur ngayak-yak bari ti paparakat nyekelan setir awahing ku kasieunan. Da memang dina saumur hirupna acan pernah ngalaman patelak jeung batur. Hiup ceberen. Si Jarot ngajejekan mobil. Brem. Dak dubadakan mesin angkot Jang Surya hurung sorangan. Man sebrut maju nabrak awak si Jarot. Brak! Si Jarot ngagoak awak nangat celeng aya kana 7 meterna. Kalayang gebut. Awak si Jarot ragrag ninggang aspal. Pelengking si Jarot pepelengkingan. Anu saterus nama ngulahek kapiuhan. Uas, abok sialah. Cek salah seorang supir malah surak nempok itu teh. Da sabener nama saraya oge geus jengkel ku kalakuan si Jarot teh. Ngan pedah we eueuh anu wani ngalawan. Balik ya balik, moal benar. Cek salah seorang supir manghariwangkeun sok sieun balad-baladna si Jarot kaburu daratang. Dina kaayaan anu masih keneh reuwas, Jang Surya ngagugu kana parentah babaturanana. Harita keneh langsung ninggalkeun terminal. Ari si Jarot anu masih keneh kapiuhan digarotong dipindahkeun ke tempat urut ngarariung. Sajeroning mawa angkot, hate mah Jang Surya mah gegebegan keneh ku kajadian anu cikeneh karandapan. Ari maneh kunaon atuh nyiar-nyiar pi omongeun. Cek Jang Surya nepakan setir siga alatan jengkel. Ketembong ku Jang Surya dihareup aya calon panumpang anu gugupay. Cek pikir Jang Surya harita, naon salahna balik ge sabari narik nya antuk namah reg eureun. Sanajan nungtut antuk namah panumpang oge lumayan rada ayaan. Sok sanajan teu nepi ka pinu, angkot terus nyemprung nuju ka Pilemburan. Di tempat anu rada sunyi, anu sisi-sisi jalan pinuh ku dapuran awi, katembong saurang aki-aki keur popoyong kodan mamanggul cau. Reg Jang Surya eureun. Bade ka mana ki? Cek Jang Surya nglaulkeun sirahna tina jandela. Rek ka luhur Jang. Oh, ayo atuh sakantenan kana angkot. Abot dipapanggul kitu mah ki. Moal Jang, jaboga keur mayar ongkosnya. Lah, ongkos-ongkos sagala, ayo we ki naik. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, aki-aki antuk namah nurut, cau ditaekeun kana angkot. Telak eta aki-aki ge naik dihareup bisi di tukang pinuh teuing. Geleyeung angkot Jang Surya maju deui. Si aki teu ngomong-ngomong, matana seukeut ngawaskeun jalan. Sanggeus aya kana sawatara lilana, si aki ge menta diturunkeun ka Jang Surya. Nah di dieu ki, mana bumina? Ieu mah tempatna oge meuni hararieum kieu. Cek Jang Surya kurang kerung, sabab si aki turun di tempat anu jauh ti mamana. Jai mah aki mah kahandap saeucik, mapae jalan anu eta jalu. Tembal si aki bari ngahehe teh nunjukkeun jalan satapak. Oh, mohon atuh ki. Reg Jang Surya eureun. Sanggeus cau diturunkeun, geleyeung angkot Jang Surya maju deui. Diantar ku panetep si aki nepi ka lesna dina pengkolan. Saleosna angkot Jang Surya, si aki unggut-unggutan bari seuri siga anu mangreueuskeun kana sifat hade Jang Surya anu geus nulungan ka dirina. Ceg eta aki-aki kana cauna. Les jirim si aki leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Cag heula nya hei.